Urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu? Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dieu, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3. Menyaritakan Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburan anak ayat 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di dieu aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisahna 12 trak. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600, sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai, kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek kitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urangna sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun.
naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kangjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegahan. Baca eta embung ngalengkah cek Kangjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidalah ke Kangjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Di India datang ke Mesir, brak datang. Percis kos Ki Pudoli ku hari. Atuh nu kumaha atuh? Ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya nama make bensin. Berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung, saya datang plak ka ditu. Mantap ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa ngementak asa jasa kuari neangan picicingin wali teh hari jalal gaib kabelah itu nukoba nujabang Eropa asaib kabelah itu nari jalal gaib nukoba rijalal gaib nukoba wa asaib kabelah itu na wali abdal iya asa jasa ieu eta mapan nyaon garang-garana gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae. Teu menang kosong. Ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae. Mungkin bae ketika Banten kosong dicokot ti Yaman, mungkin bae ti Irak, mungkin bae ti Pakistan. Ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri. Bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teh mah dicokot diri itu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy bisa kolot bisa ngora mantap ulah kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mah yertahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama nyana datang ke ka ustad nu kakarak muka pondok Assalamualaikum saking ngobrol we ditanya, ya ki di mana? Wah, ki mah itu di gunung. Gunung mana? Gunung langit. Mana di langit gunung. Ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama. Tamit nyeleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate. Ngomong datang deui nyana ka kiai Waalaikumsalam kahayang nyana bae rupana dan lain sebagainya tingkahna ke datang ke pejabat sarua nyana mah terus bae ka pejabat ke datang bae dengan rupa nu beda-beda yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar terus bae nyana mah berubah-ubah kumaha nyana bae eta mah utusan Allah kos gitulah. Nah, eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena. Dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena. Nyana mah bisa hiberan. Deuk ka mana bae hiber ngan nyana di titah ngurusan provinsi eta. Masyaallah lamun urang nyaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu. Saha nu ngangkat-ngangkatna aya biasa. Biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nukoba di mana, nujaba di mana, uropan di mana, aswaib di mana, rijalul gaib di mana, abdal di mana. Nah, eta teh akan ngabogaan tempat khusus, tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus, lantaran urgen. Ieu mah lain kudu di Lubnan, kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi. Itulah dunia kewalian. Nah, etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia. Jelemana nu mana layaripul wali illal wali. Eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali. Kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan dina zahirna mah seperti kitu horeng batin namanya nama eukeur di anu batin nama keur jeung Allah urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti urang kuari keur cinta jasa ka awewe
urang keur mabok kepayang, Masya Allah barang tes pertemuan kalilipan mata anak pemajikan teu kadeuleu nu kadeuleu itu bae juri gitu. Waduh pohara biasa leng-lengan pohara geus sadetik poho ka manehanana. Nah kuari urang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu, berang babaturan babarengan jeung saha hate maka ditu, dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu. Komo urang deuk asup ka WC mah si itu jasa barang urang ki atuh dicekel si itu nu kecekel mulai ya mengarah ya ka ditu bae. Nah eta keur carita cinta dunia sama urusanana. Kuari eta dieukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate. Urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah. Zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi. Nah kos kitulah carita karesep. Eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur berbagai tafakur. Sakumaha nu biasa urang arahkeun dek dika Allahkeun bae Gusti awak abdi teh di urusan ku abdi ge horeng hakikat mah nu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah ku abdi dipandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi dek diurus sesuai jeung aturan Gusti. Mantap Gusti teh boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang dipandian ku urang. Mulai kuari ndek ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh. Terus be urang Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat. Kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti. Kuari Allahu akbar nu Allah akbarkeun horeng Gusti, anu ngarukukeun horeng Gusti, nu nyujudkeun horeng Gusti, nu ngajuluskeun Gusti, nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah. Kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyahona urang kana ieu salat zuhur teh ilmu horeng ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur. Orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuhna naonan kuari geus teu kudu make usolli acan da geus aya di jero ilmu Allah kakaler ka kidul ge moal kaluar tina ilmu Allah. Urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib. Eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh. Urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah. Ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah. Geus urang teh asa pamere Allah lain urang. Allahu akbar. Ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah. Ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodoh. Nah ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu akbar ka dia ilmu ka ditu ilmu Allah ka dia ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae ku eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana atuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah bisa nyumput orang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abdi teh bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus itu nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikanlah urang terus nujaba nukoba uropa asoigos
jadi wali abdal misalna jadi wali abdal misal ieu wali abdal mah munuka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belatur jadi mukhtar naik deui ka ditu jadi imam naik deui jadi kutub sepanjang masa kutub aya bae sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji ngan ke kakutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon ngaran jalul gaib aya kutubna nukuban nujabah kepala aslina kutub engke hiji iyalah jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih eueuh saeutik-eutik acan hubud dunya eueuh saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknyana diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala eta geus jadi wali ge geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik bisa merosot geus jadi bisa merosot atuh komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan sok babarengan jeung jelema nu pararaeh sanu pararaeh teh nu pararaeh teh nu hubud dunya patamutu kulubukum bisa modar hate mah mengasingkan diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang cukup baelah magahan santri ka majelis ka masjid tedaikeun cacampuran kunaon tedaikeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran geus teu bisa lain bagian ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam-zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayaanana bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajian teh disengserikeun ge tapi ternyata aman di samping aman manfaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon eueuh tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya na ku cicing bae ge jelema nurut ke agama kok anu ngider bae mah lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah hayang gabeuli eta teh rodana opat teh gede deui kamari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas ngeunaan bener kan pod karangkasna mundur aduh masya Allah karim urang jara rauh jasa ya reka beberes batin jauh jasa nah ngeunaheun ku ari mah Allahu Akbar lain Allah nu maha agung ku ari mah dibalik Allahu Akbar aya nu ngagerakeun eta teh karasa leuwih luhur deui nyaho ka Allahu Akbar menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu Akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu Akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku Fathul Muin sok gerage ruku Allahu Akbar Allah maha agung tama salat TK tama kos kitu paud bisa tapi kan urang kos kitu ge teu bisa salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu Akbar seakan urang aya nu ngageur mentak hampang salat eta hampang ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsir nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu oh nyahona ka dieu teh nang pamere Allah berarti Allah mah geus leuwih uning ngajasa urang takbirna ge ieu nang merenya Allah tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal kitu doang
ketika takbir orang salah lain ke situ nang minata aing mah tuh kan. Nah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah nggak bener-benerkeun lantaran dititaku Allah. Ketika orang takur lain mentak salat orang mah asana lain gitu beres. Orang mah dilain-lain ku Allah. Mentak cek Kangjeng Nabi kam min soimin loba jelema nu puasa lapar dahaga hakikat nama teu puasa. Kam min musallin loba jelema nu salat ungkug-ungkugan luar biasa pohara jasa malah ngagero-gerokeun jelema salat wajib pendi mah komo salat sia teu salat mah neraka sapugunya anu ka neraka. Kam min musallin loba nu salat ungkug-ungkugan capek hakikat nama teu salat. Urang menjahit zahir mah kos kitu bae. Taikeun supaya ngeunaheun. Kumaha carana? Ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia. Sakitu bae. Barenganlah jelema anu cinta akhirat, barenganlah jelema anu ahli Allah. Urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa. Tepa kebel-kebel mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal. Kakarek sakali mah biasa bae, 2 kali mah biasa bae, 3 kali lantaran sering engke ge keluar naon wae di jero hatena. Pokos urang ayeuna babarengan bae jeung bupati keluar tah urusan korupsina. Moal kebal deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemenna dan lain sebagainya birokrasi kieu dah. Urang babarengan jeung ahli ekonomi. Atung ke kanyahoan dagang ieu kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ka ieu berarti sama-sama untung. Nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya. Kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu kene urang deka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena keluar gitu kamana hibarna ieu. Naila la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila wa manil mauta. Jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah bae. Eta. Jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae. Geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu pae. Geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur urang. Ieu ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam al mar'u wallahu a'lam bissawab.